Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana. Puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka Gusti Allah Ta'ala anu tos maparin kasehatan sareng kakuatan sangkana urang bisa kumpul dina ieu tempat anu insyaallah berkah. Henteu poho salawat sareng salam hayu urang panjatkeun oge kajungjunan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngalungsurkeun cahaya keimanan ka urang sadaya salaku umatna. Mugia urang sadayana kalebet umat anu kenging sapaat di mantena di yaumil akhir engke anu dipikahormat ku simkuring Bapak atawa Ibu sadayana sareng barudak anu dipika cinta. Dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun materi ngeunaan kautamaan sareng fardu-farduna wudu. Wudu nyaeta cara urang pikeun nyucikeun diri tina hadas alit sareng syarat urang pikeun salat. Nah, jadi dina kitab Tangkehul Qaul bab kautamaan wudu karangan ulama Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani disebatkeun saha-saha jalma anu wudu pikeun salat teras bener wuduna tuluy ngadeg eta jalma kana salat mangka sanyanyana eta jalma kaluar tina pirang-pirang dosana saperti poean dilahirkeun eta jalma ku indungna. Tah didinya aya syaratna sangkan urang bisa menangkeun kautamaan eta nyaeta kudu bener wuduna. Ari lamun rek bener wuduna arurang kedah apal heula naon wae fardu wudu teh. Nah, dina kitab Safinatun Najah kalangan ulama nyaeta Salim Ibnu Sumer Al-Hadrami disebatkeun fardu wudu teh aya genep. Nu kahiji nyaeta niat, nu kadua nyaeta ngumbah beungeut, katilu ngumbah panangan nepi ka sikuna duanana, kaopat ngusap hiji perkara tina sirah, kalima ngumbah suku nepi ka mumuncanganan duanana, sareng nu kagenepnya tartib nyaeta atawa berurutan ti hiji nepi ka limana. Tah lamun geus apal fardu wuduna karek urang bisa bener wuduna. Lamun geus bener wuduna insyaallah urang bisa menang kautamaan wuduna. Jadi hayu urang benerkeun ka wudu urang sadaya sangkan bisa bener nyucikeun urang tina hadas alit tur meunang kautamaan ti Gusti Allah Ta'ala. Kamari kuring namu ka Imah Si Artur teras disuguhan dahareun ketan. Sakitu wae anu kapihatur. Hampura bilaya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.